abdi balik di tisim kuring dari Ade Fitri dina program komunikasi informasi sareng edukasi. Audio Jungle. Dinten ieu abdi bade ngabahas hiji topik anu kerap diperbincangkan di masyarakat, nyaeta usulan kebijakan ngeunaan program vasektomi di Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dina sababaraha kasampetan, Kang Deddy fungsi nyarioskeun yen vasektomi teh bisa ngajadikeun salah satu solusi pikeun morangan angka kelahiran nanti direncanakeun. Anjeunna negaskeun pentingna peran lalaki dina program keluarga berencana. Yen lalaki oge boga tanggung jawab pikeun nyeunga jaga keseimbangan dina rumah tangga jeung masa depan budak-budak. Tanpa soe usulan ieu ngajadikeun pro jeung kontra di masyarakat. Aya nu setuju sabab ningali salaku untuk tanggung jawab bebarengan. Keras kumaha tanggapan ti masyarakat utamana ti para kolot nu tangtosna boga kepentingan langsung dina ngagedekeun jeung ngadidikeun pikeun ngadengikeun pendapat langsung di masyarakat. Abdi tos nyambung sareng rerencangan abdi Jaratul Sita sareng Kahila Agnia sareng lanceuk Adrian Maulana jeung Pak Reji nu ayeuna aya di salah sahiji sekolah pikeun ngalakukeun wawancara. Mangga. Hatur nuhun kadelia di dia abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara salah sahiji warga anu aya di SMAN hiji Pamijahan. Punten Bapak, Mohon. tepangkeun nami abdi Jaratul Sita sareng rerencangan abdi Kahila Agnia. Mohon. di dia abdi sareng rerencangan abdi bade naros ngeunaan usulan kawijakan ti Gubernur Jawa Barat nyaeta vasektomi. Nah, dupi Bapak parantos ngadangu ngeunaan usulan kawijakan ti Gubernur Jawa Barat atau KDM ngeunaan program vasektomi ieu. Mohon. Atos ngadangu dia pisan gitu nya. Nah, terus anu diteruskeunna kabijakanna. Mohon Pak, jadi kumaha tanggapan Bapak Mohon. nalika ngadangu yen vasektomi terus didorong pemerintah daerah. Bapak bade ngarojong atawa henteu? Naon sababna? Oh, mohon. Nya biasana memang tiap-tiap kebijakan teh aya plus minus nanya, aya pro kontrana. Perkawis vasektomi ieu hari Bapak mah mikirna teh saya wae, tapi memang kudu aya istilahna teh tujuan anu pasti gitu ya. Tujuan utamana teh naon gitu. Naon misalnya tentang ledakan pertumbuhan ledakan pertumbuhan kelahiran, angka kelahiran memang efektif. Selain misalnya kapungkur aya program KB misalnya anu diprioritaskeun kanggo istrinya gitunya ayeuna ka pamenggeutna gitu. Jadi benar-benar efektif gitu ya. Tapi bilih misalnya lamun mutus istilahna kanggo permanen eta nu rada kirang sae lamun saur Bapak mah nya kusabab naon bilih misalna mungkin aya niatan deui misalna hoyong gaduh. Nah eta teh resikona rada lumayan kumanya rada beresiko pisan gitu, resiko tinggi gitu. Kusabab kedah mengaktifkeun deui sel-selna gitu. Nah, sedangkan ari proses vasektomi teh biasana teh permanen gitunya. Nah, kecuali memang keluarga anu entos atau keluarga anu entos memang tos ngeureunkeun gitu, tos misalnya tos gaduh 2, tos gaduh 3 ngarasa niatan abdi mah tos gitu, mangga eta mah saya lamun gitu. Tapi pilih misalnya aya niatan deui gitu kan ya. Eta teh risikona lumayan rada tinggi gitu maksudnya teh. Jadi aya plus minus sih ari ngaranna ieu mah nya kebijakan-kebijakan kitu mah.
gitu. Nuhun Pak. Monggo. Atur nuhun dina pamadegan sareng Mangga. waktosna. Mangga apurannya satacana bilih kalepatan. Nya Pak, atur nuhun Pak. Sami-sami. Yo. Apunten Bapak. Tepangkeun nami abdi Muhammad Adrian Maulana sareng rencangan abdi. Muhammad Farejaluddin. Abdi sareng rencangan abdi bade naroskeun tentang usulan program vasektomi di Gubernur Jawa Barat. Punten Bapak, numutkeun Bapak. Nah, program vasektomi di Gubernur Jawa Barat bakal diterima kalawan HD ke masyarakat. Kunaon? Programna ECES bisa diterima ke masyarakat. Untuk ECES mal bisa diterima ke masyarakat. Oh nya kitu Pak. Pak atas ngelongkeun waktuna. Hampura bisi abdi aya kelepatan nyarios jeung sikap abdi nu teu enak. Mohon diapunten. Hatur nuhun Bapak. Punten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu wae nu bisa ditepikeun ku abdi sareng rencangan abdi saluwihna dibalikeun ka studio. Audio Jungle. Tetapisan laporan ngenaan usulan program vasektomi ti Kang Dedi Mulyadi jeung tanggapan langsung ti masyarakat di lapangan. Vasektomi aya janten bagian tina diskusi penting ngeunaan peran lalaki dina program keluarga berencana. Nya sanajan aya nu setuju atawa henteu, hiji hal nu pasti mah kewajiban nu sae kudu dibarengan ku edukasi nu jente jeung pendekatan melalui manusiawi. Tim kuring Delia Devitri ngawakilan sakabeh tim nyuhunkeun pamit. Hatur nuhun parantos nyaksian sareng